kos gitu asal bersih di jero hati orang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air, ada ikan, aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal ikhlas ge ulah aya naon bersihan batin tah teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka ieu mah wah aya penyakit sial aya tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek beres-beres ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tah kiai blow on eta mah ablaul blow on tah mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artina kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajen kukumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneuh eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kukumaha ge nah iya kuno bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon nya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbu tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang dah beres sama ngaji yang dibayar malulu aing bae kuna mah capek dititahanku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere tak ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara nu mah tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah tak kiaina blon tak kiaina moal beres kajen kukumaha ge asal geus lain ceklanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen kukumaha ge tatanggana ge moalekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kunaon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu misla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema ke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar
Padahal tugas malaikat dengan bahasa malaikat teh sogol, tanipan sogol. Gara keluarkeun ku sia roh. Keluarkeun. Artinya serahkeun ka aing ulah dihese-hesekeun. Ku bisa bahasa kos kitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna. Sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam. Pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya, saya betul dari langit. Lasar Nabi. Duduk. Iya, benernya nanti langit, malaikat berarti. Mau makanan nyana. Roti, korma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong kukuha, dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung seribit. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kormanya. Ini korma mantap ini. Kanjeng Nabi Ayub nyokot, ada har korma gitu. Nyana tetep bae cicing bae. Ganti cai kopi. Set. Silakan kopinya, Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Kanjeng Nabi Ayub, kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mapan tamu teh calo. Jeger tamu teh sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel malaikat Israel betul. Masya Allah, enak ya, malaikat sekalian ka dia. Naon sakia kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh, aya teh si nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cek jangan teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana. Ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh. Itu menang dipraktekeun. Kos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang deuleu doang. Ih, sok pake lalagaan lagi. Teu bisa pake lalagaan sama kos kitu mah cek balik malah silaturahmi doang. Henteu mumpung ka dieu. Mumpung ka dia kekeh biasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu sok bebeja atuh di dinya bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa dinya bae sieun atuh henteu ayu bebeja bae geus ka ditu tuh LDF bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aibrat manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna yang ningali diizinan teh ku Gusti. Cak Gusti Allah geus teu naon. Nah. Kumaha cek ningali diizinan cek. Coba kanu saroleh kos kumaha. Peureum Kanjeng Nabi Ayub. Beda barang beunta
rupa malaikat teh masya Allah kasep jasa ya Allah cak Kangjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Tuh, eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran. Ya, cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf. Nyahoon, eta mah. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya di dinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaho sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ieu mah lain manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang nolo urang lu njajajel aja jore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus ku aing beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa puf datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara weuy ieu mah lain manusia nah mantap ieu in huwa illa jinnun je sial horeng lain mantap horeng aing pajar jin teu kataekan tah mah oh jadi jurig buai ge ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon moal bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mantek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mantek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat nah ketika urang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu poe apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah
jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah, timur sok kuari sabaraha sesana. Ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif 1 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu masyaallah. Hawazun ha 5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu nana tuh saya ilmu dukun mah kos kitu. Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti. Di mana Sarwitina? Denden 7 batu di dinya. Make 7 batu. Diringkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun karim man hadza basyarain wa man hadza illa masyarain. Beres. Timpukeun. Tiup heula. Fo. Timpukeun ka imanan. Dong, begitu datang tah batu katana. Langsung ka hate Sarti. Deng. Asal ada ratang sia ka aing ge jadi wali. Moal dibere sia. Mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka kelanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure oh saya di mana engkau berada tilu wari mah ada basyarain wa malakun karim ada basyarain mana kan timpukeun deui mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah pangona ti kamari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mah ada basyarain mah ada basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek sia tadi jak mana ngomong Zaid emang kadang gitu kumaha kadang asana kasep biasanya. Yo. Nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep. Mah asa dihareupeun bae Kang Jaed teh. Kamari ku sia diomongkeun. Kuari ku sia di alem. Mah coba nita budak gerokeun. Cak mana teh digerokeun teh SMS. Ku sia tuh. Geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae. Mamawa samping Kang Jaed. Ada promosi pelet. Gas, sama mulai teruskeun teh mah kos kitu ilmu jurig teh mah. Ulah sia moal beres ya kajeun ka aing datang moal kajeun ku komaha ge. Aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat. Kos kitu teh pagaweanna. Jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan. Wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran. Anu lahir. Anu. Oh. Sia itu berarti hitung tek. Oh, lamun deuk dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujianana masyaallah. Jualan naon ge laku bae. Eta kudu tepat heula. Tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua. Dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna. Doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan
Mantak nu calon lurah mah bego. Bego, datanglah ka dukun ya. Menang bandara naon sia? Biru. Paenaon dia bakal minggu. Biru minggu. Wow, berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4. Teu meunang jalan hareup, kudu jalan dapur. Makanya di dapurna aya sumur di dinya. Lain menang ngubrus ya ka sumur. Beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun engke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol. Eleh na dukun kos kitu iya ari lamun anu kanu maksiat perem begitu perem bedak wah molotot kangge Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh kangge Nabi Ayub teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus aranas angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak anjeun Nabi Ayub langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu aduh jadi geus paeh teh heula ya geus tah beudang 10 menit kulasa kulisi udang Kangjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakal pan ngegeledak deui. Oh aing can robah. Aduh. Geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun. Ayo pulang. Ayo geura bentak. Moal wakak geus robah tancan. Geus omah geus. Bener geus enggak pingsan deui asa dajak garat. Geus emang geus. Bentar. Oh bener asli deui. Beuh, cek Kangjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat. Widih, teh masieunna ge luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kedua keluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Tina mata kala luar getih, pika sieunun pika ijideun. Nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh. Lompatan. Jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti. Lantaran ieu tah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idzal zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu Masya Allah wah rajas
Kitulah tingkah malakul maut. Mun kayak jelema nyandung. Nu kolot jeung nu ngorah. Pas giliran ka nu kolot, bapana datang giling. Anakna lompat bae ka mana? Mama. Diharap sama malakal maut. Siapa yang malakal maut? Caki aja tuh malakal maut tuh. Orang di dulu. Bapak sia mah. Sugante malakal maut jah hideung ceuk nya tuh. Orang bapana hideung. Iku anakna padahal malakal maut. Ya hiji hideung, kaduana marah bae di imah. Katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu. Cak mana mah bapak sia mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut. Sial jasa. Tah kos gitulah, tapi ai ka anu sok ngaji, ka jelema nu soleh, kasep. Sering jasa tabah sering. Kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep. Manggih nu mas. Mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ade. Sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas? Saya nungguin Bapak dari tadi. Mau ngapain? Ya mau nyambut Bapak. Yang bener nih, bener. Tapi bisa tuker sama Mbak. Wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah. Tanya si Ade tetep. Urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan, rupa-rupa nu dararatan deuleuan, rupa-rupa. Tah ieu lah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah. Geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah. Ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah. Allah ba Allah tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah. Geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung we Allah terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah terus bari diangkat dari Allah malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat mah keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba-loban recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah ulah salah nalkinan Allah jangan nurutan ke Allah lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah mun bapak urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinana tah Allah kenya nurutan Allah lakinu mautakum